Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semangat hari ini belajar bahasa Sunda bersama Ibu. Barudak, dinten ayeuna urang sadaya bakal belajar tentang pangaresep. Nah, ada yang tahu apa itu pangaresep? Naon artina pangaresep teh? Biar Ibu jelaskan ya. Pangaresep teh artina kesukaan atanapi hobi anu urang sadaya dipikaresep. Coba ada yang mau memberikan contoh? Bu Guru, contohnya abdi resep baca buku, Edo resep main bal, Bayu resep ngibing atau nari, sareng nembang, Udin resep pencak. Kayak gitu kan ya Bu Guru? Terus Siti pinter. Nah, pek ayeuna buka Pangrimat Bahasa Sunda halaman 15. Ditengan gambarna atau lihat gambarnya tuluy turutan Ibu Guru maca kalimahna. Siap anak-anak? Dangukeun nya sadayana. Engkus main bol. Main bol di buruan. Engkus resepna main bol. Ayeuna tingali gambar kedua. Dangukeun nya. Nina resep maca buku. Maca buku di perpustakaan. Maca buku matak pinter. Nuka tilu. Asep resep nembang. Asep latihan nembang. Dilatihna kuburina. Nuka opat aya gambar jaipong. Nyata Siti latihan jaipongan. Bu Ati ngajar jaipongan. Latihanana di buruan. Akhir aya Riki resep penca. Riki keur latihan penca. Latihanana jeung Yudi. Barudak, tadi anu Ibu Guru bacakeun tadi nyaeta babaraha contoh tentang pangaresep. Coba sebutkeun aya naon we? Nya, pinter. Baca buku. Terus aya naon deui? Penca, nuhun. Terus tadi dibacain kahiji teh aya gambar engkus keun main bola. Pek, tugas ayeuna nyaeta gambar pangaresep sadaya di buku gambar. Audio Jungle. Dan Bu Guru nutup pangajaran, Bu Guru bade ngingetan ka barudak sadayana. Pertama, tong hilap sata acan belajar baca doa. Kadua, tong hilap sholat 5 waktuna. Katilu, tetap semangat walau belajar di rumah ya anak-anak. Dan terakhir, terima kasih sudah belajar dengan semangat. Dan maaf karena kita belum bisa bertatap muka ya nak.